rame di jeung Cece ieu. Alhamdulillah, Cece bisa ngahibur deui nya. Curhat si kalbu ala Ceu Imas bale endah. Yuk. Amat baraya Allah bendu ieu. Amat ulah bendu ieu. Anu nuju nyeri suku. Oke. Anu nuju lalinu. Nah gitu. Anu loba panu. Nah kumaha? Ayeun borok dina hulu. Dadah. Amat ulah bendu. Da ieu mah ukur curhat si kalbu nya. Cece harita Kang Ajang. Kumaha tah? Kerja mansok kulinya. Kuli naon tah? Kuli di jalan. Terus kumaha deui tah? Dagang sora. Ari enak pada alhamdulillah peningkatan. Aya alhamdulillahnya ngagali spiteng nya mah. Astagfirullah. Ngagali spiteng. Karena naon we Cece mah ieu kadang-kadang penting mah halal. Eta Cece mah. Urang halangkeun banyak urang curhat itu di rencangan. Ku para musisi ieu. Iya. Demi budak aw. Demi budak usaha kieu ayana. Demi budak usaha kieu buktina. Abdi yakin roda nasib mah berputar. Sabar bari ikhtiar. Baramain abdi mah pengamen sanes pandulan usaha di jalan abdi sanes preman aya di setopan ukur niar nafkah demi budak minta jajan abdi niar nafkah niarna ibadah ku tekad bismillah usaha jeung pasrah jalan nu barokah alim jalan salah rizki nu katampi jalan nu ridho ilahi demi budak usaha kieu ayana demi budak usaha kieu buktina abdi yakin dan nasib mah berputar sabar bari ikhtiar demi budak usaha kieu ayana demi budak usaha kieu buktina abdi yakin dan nasib mah berputar sabar bari ikhtiar sanes baramain abdi mah pengamen sanes pangedulan usaha di jalan abdi sanes preman aya di setopan ukur nyiar nafkah demi budak minta jajan abdi nyiar nafkah niatna ibadah ku tekad bismillah usaha jeung pasrah jalan nu barokah alim jalan salah rizki nu katampi jalan nu ridho ilahi demi budak usaha kieu ayana demi budak usaha kieu buktina abdi yakin dan nasib mah berputar sabar bari ikhtiar demi budak usaha kieu ayana demi budak usaha kieu buktina abdi yakin dan nasib mah berputar sabar bari ikhtiar sanes baramain dah cecer zaman baheula kan astagfirullah aing kesangki gitu aikinya suanten biasa cecer sok nya nguyupannya nguyupan sagala rupa ieu teh amat bari ulah bendu ieu da cecer mah ukur curhat si kalbu nya hatur nuhun pisan ka sadayana direncang ke Mang Jajang sareng Mang Rizki Mang Rizki Prebdi Mang Rizki Hungko cenah orang digaleongkeun di sanes waktosnya. Yuk dadah, yuk bye-bye, ciao. Oke.